Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala musannif rahimahullahu ta'ala fi hadzal kitab. Mu'allif khususan li Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami. Nafa'ana Allahu bi ulumihi wa bi karamatihi wa bi syafaatihi wa bi ijazatihi. Wa ila hadrati mu'allif khususan fi syarhihi Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, nafa'ana Allahu bi ulumihi wa bi karamatihi wa bi syafaatihi wa bi ijazatihi. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. As-salisu ari anu katiluna ghuslul yadaini eta ngumbah panangan duanana. Ma'al mirfaqaini sarta sikuna duanana. Dina ieu sa'a tarusan bini neraskeun kana hanca anu sakumaha parantos digarap. Sateacana dina channel anu parantos diunggulkeun bahwasana pirang-pirang farduna wudu teh aya genep. Mana anu genep teh? Hiji adalah niat, nu kadua ghuslul wajhi, ngumbah larai atanapi pamenteun. Tandang tumandang ajengan musannif lincak bagian anu katiluna dina pirang-pirang farduna wudu adalah ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Hartos secara lempengna nyaeta ngumbah panangan duanana tur sarta sikuna duanana secara garis ijmaliyahna. Dina sarahna ieu kitab Safinah au qadrihima atawa saukuranana itu mirfaqaini inda faqdihima dina nalika eueuhna itu mirfaqaini. Syarat anu katilu farduna wudu teh adalah ngumbah panangan duanana. Nepi ka mana eta batasna? Oh, ma'al mirfaqaini nepi ka batasna sikuna duanana eta jalmi. Berarti dugi ka sampai ieu siku. Nah, dina tata cara wudu dina ieu nasar farduna wudu bahasana adalah ghuslul yadaini. Hartosna wajib eta panangan duanana kedah dikumbah. Sanes mashul yadaini hartosna mashun adalah diusap.
benten antawis guslun dikumpah sareng mashun usap. Kumaha dina tata cara praktekna eta guslun atanapi mashun tos kieu. Nalika eta jalmi wudu misal dina keran, curkeun keran caina teu kahandap. Nalika misalna nyandak caina tina keran kocoranna ti luhur, berarti anu dihitung utamana pangutama-utama ngumbahna ti luhur heula ti dieu. Paling dieu set kitu kucur. Muka tuh heula tangtos sunnatna. Ket kahandap. Sanes di kieu pamitina keran. Ket ka dieu sanes. Sok sanaos pami misalkeun di kieu nyandak caina tina keran tas dikadieukeun. Asal syarat guslun sanes mashun sah ngumbah pananganna. Ngan anu langkung utama afdolna adalah pamitina keran ti luhur. Jadi berarti ngumbahna dikitukeun teh senang ucur ka handap. Sabab tabiatna cai nalika ti luhur muragamana ka handap sanes di handap ka mana? Ka luhur watakna berjalan eta cai. Digitukeun duanana ti dieu siku. Ngan dina usul fikih bahasana mana sapertos pamicik bahasa Sunda na teh mah entong ayeuna batesna siku di ka dieu sanes kan ieu siku. Wajib dah kedah dileuwihan ka dieu minimal 3 ramo. Hese atanapi 5 ramo. Berarti sanes ti dieu langkungan ka dieu. Si caina teh nyurucud saparantosna nyurucud dikitukeun biasa. Katuh heula saparantosna katuh mungkin kencang. Timbul we masalah kumaha pami misalkeun ayeuna ngumbah eta panangan nu kencah heula. Sah atuh meureun teu tartib. Nah dina masalahkeun kapayuna syarat nu kagenep nu insyaallah bakal dibahas tartib di dieu adalah mayunkeun anggahota anu mana eta wajib ti heula dikumbahna mandeurikeun anggahota anu mana eta wajib kudu dipandeurikeun nalika dikumbahna lamun seuk dina wudu. Sapertos kieu mana wajib gedah ngumbah pameun teu heula saparantosna pameun teu namewe panangan. Teu kengeng ena panangan heula saparantosna panangan pameun teu hartosna teu tartib. Nurutkeun mazhab Imam Syafi'iyah. Kumaha tu lamun ayeuna ngumbah panangan nu kencah heula. Nah, tah ieu henteu kalebetkeun kana farduna wudu. Dina sarahna aya. Teu kalebetkeun kana farduna wudu kedah ngumbah panangan anu kencah heula. Tapi kalebetkeun farduna wudu adalah ngumbah panangan duanana ngan disunnatkeun pangkatna nu pangpayuna dikumbah adalah nu katuh heula sunnat pangkatna. Sina nyurucud sadayana saparantosna nyurucud namanya mashun diucap. Terus ya. Tah itu adalah guslun pangkatna. Kumaha pami mashun contoh sapertos kieu. Canak cai ti dieu misal nya saparantosna dikitukeun cai teu asan turun ka handap si panangan buru-buru dikitukeun ku urang tek. Nah, cai teu acan dugi ka mana? Ka handap ka dieu. Ngan ku urang langsung buru-buru diusap ti kitu. Hatos teh. Tah eta pangkatna sanes guslun tapi mashun. Nalika kaayaan sapertos kitu nu mana eta wajib pangkatna guslun sanes mashun maka wuduna janten teu sah. Kantenan atau panage atuh tangtos henteu naon teu sah.
Kedah kumaha tuh wide tadi kedah nyurucud heula cai ka handap misal pami nyandak cai teh mah ti dieu da urang teu biasa kumaha kieu sok di kieu we mangga teu sosios asal metukan kana syaratna kedah goslun kumaha nyurucudkeun heula cai ka handap sina ku nyalira saparantosna nyurucud cai ka handap ku nyalira namanya mashhur. Nah, seperti itu. Eta wajib pangkatna kedah ngumbah panangan duanana ngan sateu acan dikumbah atuh tangtos nu saparantos sakumaha ku tarusan bini dibahas di pengker. Nalika misal aya nu ngahalangan eta cai kana tembusna kulit, nah kedah dibersihan heula sapertos minyak atanapi cet perkara anu mana eta perkara nu matak ngahalangan kana eta naon kulit si cai teh beresan heula. Pami kieu contona urang tos netepan tos rengse netepan assalamualaikum warahmatullah saparantosna rengse weh ti dinya hor geuningan dina panangan urang teh aya cet tip X atanapi pulpen. Teras mangmang dina hate teh apakah ieu pulpen tintana teh saentos urang wudu keunana teh atanapi sateu acan wudu mangmang tah dina hate kumaha tah maka langkung afdol eta jalmi wajib kedah diuwihan deui netepanana. Wihan deui tah maksudna wudu heula wudu sapartosna wudu naon deui netepan deui. Eta wajib pangkatna ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini ngumbah dua panangan sarta eta nepi ka sikuna. Ngan sok aya nu nyarioskeun kieu kumaha pami wuduna eta jalmi teh cukup teu ayeuna ku sagelas. Lamun saek ayeuna wudu jalmi ku sanaon sagelas contoh sapertos ieu sagelas ageung geus cekap teu. Nurutkeun ayeuna pandangan tarusan bini cai sagelas moal cukup diangge naon wudu. Hartosna moal cukup diangge naon wudu pikeun nyampurnakeun sadayana farduna wudu anu genep tea moal. Cai sagelas paling tiasa ayeuna ngumbah sapertoskeun cukup dina pameun teu hungkul. Lamun saeng panangan cukup ku ngumbah naon hungkul panangan. Nah make kitu sabab disyaratkeun dina wudu sanes mashun tadi tapina kedah ghuslun hartosna dinaon dikumbah heula. Nya cai sagelas tiasa cukup pangge wudu ngan panginten eta mah mashun pangkatna sanes ghuslun. Kadiekeun caina kadiekeun set saparantosna kadiekeun saaya sakitu hese kumaha we beungeut tep walatra moal sadayana moal walatra atus teh tiasa walatra meureun dimashunkeun di kitu sedengkeun dina wudu sanes mashun kedah ayeuna kabasuh heula sadayana ku cai saparantosna kabasuh name mashun. Atusnya atanapi adus cekap teu misalkeun ku cai ayeuna saliter moal cekap kalaku mah ge dina adus wayahna kedah ghuslun sanes mashun. Atus teh tah aya nu nerangkeun kitu nurutkeun tarusan bini mah. Awihan deui dina sarahna au qadrihima inda faqdihima atawa saukuranana eta mirfaqain nalika teu aya hartosna teh kieu kumaha lamun saek eta jalmi teu aya sikuan di dieu teh lempeng we lempeng. Nah kumaha tah eta nepi ka mana batesna oh anu diitung adalah galib jalmi nalika aya bates siku paling mana di dieu berarti bega 4 wates ieu sates teu lamun saek teh aya naonan teh aya sikuan.
Wal ibratu bil mirfaqaini inda wujudihima sareng ari nu diitung kalawan dua siku teh dina nalika ayana eta dua siku walau fi ghairi mahallihima sok sanajan dina salian tempatna al mu'tadi nu diadatkeun. Kumaha lamun sikuna teh benten jeung batur ari urang mah galibna di dieu si eta mah sanes misal sikuna di dieu. Terus jeung sikuna teh di dieu paling handap atau nepi paling luhur di dieu sinaona teh si sikuna teu galib jeung saha tah jeung batur. Oh berarti kumaha tah sok sanajan ayeuna janten sikuna eta jalmi adatna benten sareng batur sapertos kitu janten paling handap di dieu. Kumaha tah dihitungna teh sanes ka dieu ulah kumaha tuh samikeun jeung adat kabiasaan batur janten sikuna paling mana galibna palih dieu. Oh palih dieu luhuran sok sanajan janten sikuna teh palih dieu langkungan ka dieu ka luhur lamun sek aya sikuna benten sareng batur contoh sapertos kitu. Timbul we masalah kumaha pamikieu contohna sapalihna panangan eta jalmi diperban panangan teh isolasi perban sapalih gitunya atau nepi sadayana tadi nu sapalihna biasa damang anu sapalihna nuju kakeunaan panyawat di kadi naon diperban ka dieu. Nah eta kumaha tata cara ngumbahna lamun seg eta pananganna misal sapalih hege diperban sakitu sakeupel dinaonna teh diperban. Kumaha tah panangan anu katuhu ieu da kusabab teh mah henteu dinaon teu diperban kumbah kunaon ku cai. Tas nalika ngumbah panangan anu naon nu kenca sapalihna aya naon teh perban ditafsil hukumna lamun kumaha tah lamun seg eta perban tiasa dinaon dilaan hartosna tiasa dilaan teu matak janten masyakot daruroh kana awakna nyalira teu janten aya masyaqah. Kumaha tah maka teu saeus dinaon dilaan wajib ku dinaonna tah dilaan teu matak aya janten nambahan panyawat teu matak janten ayeuna lila na damang biasa we dilaan ge teu nanaon. Kumaha tah maka wajib ku dilaanna eta naon perban. Kumaha lamun seg ayeuna dilaan janten masyaqah maka eta mah teu kenging dinaon dilaan kusabab lamun seg dilaan kakeunaan ku cai janten lami damangna atanapi janten nambahan naonna teh panyawatna eta mah teu wajib dinaon dilaan tos we cekap napel di dieu si naonna teh si perbanna dibungkus gitu entong dilaan wios. Kieu nalika ngumbah panangan anu kenca da kusabab aya naon teh aya perban kumbah salah sawios anu kulit anu henteu kakeunaan ku eta perban dikumbah biasa palabunan tuh canak cai itu deui. Ta anu diperban anu ieu entong dikumbah ku cai anu dikumbah ku cai so teh kulit anu henteu dinaon teu diperban kumbah kulit ku cai teh gitu. Berarti sesana anu eta perban teu kakumbah ku naon ku cai. Kumaha tah maka wayahna eta mah ditayamuman tayamuman teh eta sapalihna set halus teu. Kumaha lamun sadayana sapanangan ka sakieu nu kenca teh kumaha tong tadi teh lamun tiasa dilaan teu janten masyaqah darurat wajib dilaan. Ngan lamun seg janten masyaqah darurat nambahan panyawat lila kadamangna tos tong dilaan. Kumaha tuh entong dikumbah eta mah tos teh naonan tayamuman panangan anu kenca misal nu teu damangna teh nu kenca. Tah eta masalah diantawisna. Janten ngandung hartos dina perkawis masalah farduna wudu nu katilu adalah ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini wajib dah kedah dikumbah sanes diusap.
nepi ka mana batasna ma'al mirfaqaini sartana eta dua sikuna. Mudah-mudahan aya manfaat tur barokah pikeun urang sadayana. Hapunten anu kasuhun tuhur saur bae carekna ti pribados lamun teh mah aya cariosan anu mana eta lepat tina pirang-pirang hukum anu mana didugikeun. Mudah-mudahan lebar jembar manah kalayan anu ngupingkeun kana ieu channel tiasa ngalereskeunana ba'da ta'ammul. Hapunten ti pribados akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.